Teu karaos atau sataun ieu corona. Barudak ge atau sataun teu sarakola. Bade curhat ieu mah ka pemerintah. Abdi teh ngeluh, Pak. Bae disebut lebay ge. Ari teu diomongkeun jengkel kana mastakana. Ka para bapak-bapak anu berkuasa di negeri Indonesia, daripada urang ngagugulung wae corona, bari teu aya hasilna jang rakyat leutik mah. Mending jalankeun deui, buka deui sakola teh. Dakur sakola Pak anu teu dibuka mah, nya mall, pasar, tempat wisata sinareung sajabana geus dibaruka. Sok we urang babarengan sakola-sakola corona-corona. Ari keukeuh bade ngagugulung corona mah. Datos seueur contoh kerumunan massal sapertos anu entos-entos. Alhamdulillah ari Allah nang tayungan mah geuning sararehat. Daripada diajar bari online kudu boga HP. Ngadon diaranggo game online. Oge efekna teh budak kalakah ngalalawan ka kolotna. Da unga poe cicing di imah bari ngeuweuk HP. HP teh ngaruksak Pak. Belajar online 1/2 jam, main game online namah sapopoe. Sok pikir lamun barudak sakarola deui. Pasti ti mimiti tukang sapatu, kaos kaki, baju seragam, tukang jajanan, tukang buku, anu daragang di sakola sareng sajabana pasti eta teh mengurangi pengangguran lamun sakola dibuka deui. Aya ribuan jalmi anu ngagantungkeun rezekina di sakola. Keur mah kahirupan teh sulit, tambah kudu ngadidik budak anu lain ahlina. Pan asa disiksa pisan. Nya aranjeunna mah raos digajih ku rakyat. Sakali-sakali atuh raoskeun geura dangukeun ka susah rakyat teh. Tong ngarasa tos mantosan rakyat. Buktosna sagala bantuan Covid seueur nu teu ngarasakeun. Teu adil, nu meunang-meunang, nu henteu-henteu, nu beunghar-beunghar, nu lapar-lapar. Kalah jadi kecemburuan sosial. Mending tong diayakeun nu kitu patut. Emutkeun geura sebagai tanggung jawab pamimpin teh. Pasti bakal aya balesan di poe akhir.